Mankoba ke-20 salapan nyarioskeun ngahampurana Raja Jin ka jalma anu maehan putrana. Dicarioskeun ku ulama Baghdad. Di Baghdad aya hiji alim. Sabana Jumat anjeunna angkat ziarah ka kuburan diiring ku santri-santrina. Barang di jalan mendak oray hideung teras diteunggel ku tungkedna atawa tongkatna dongkap ka paeh. Saparantos maehan oray rep poek ku mega les alim teh teu aya. Santri-santrina kalintang karageteunana teras pada milari. Tapi uleh henteu kapendak. Kinten sajam ti waktos henteu ayana eta alim teh sumping deui tawa aya deui. Serta gending luar biasa. Teras ku santri-santrina dibaru jeung sareng ditaros. Saur alim tadi teh basa poek kaula dibarawa ku pirang-pirang jin ka hiji pulau tuluy dibarawa ka jero laut ka nagara jin. Tuluy kaula dideheuskeun ka rajana kasampak rajana keur ngadeg di kartil kerajaan. Nyaeta dipayuneun raja aya mayit dijelopongkeun dina luhur dipan anu kacida alusna. Eta sirahna beulah getihna ngocor keneh kana awakna. Tidinya tuluy mariksa ka jin anu mawa kaula. Saur saha ieu teh? Saur baladna, ieu teh jalma anu maehan putra Gusti tea. Tidinya tuluy eta raja ningali ka kaula. Ningalina bangun pohara benduna ambekna. Saurna naha maneh make maehan anak kaula henteu kalawan dosa. Piraku maneh henteu nyaho dosana maehan. Kapan maneh teh kasebut ajengan? Dijawab ku kaula, perkawis maehan tuang puta jisim abdi henteu pisan-pisan sumawonten. Maehan papendak oge henteu. Saur raja, maneh moal bisa munkir sabab tah saksi sakitu lobana. Dijawab deui ku kaula, sadayana oge bohong, fitnah, pungkul, sanggem saksi. Cobi ku Gusti parios getih anu aya dina iteukna. Saur raja, ari eta dina iteuk maneh getih naon? Jawab kaula, ieu mah getih tilas maehan oray. Saur raja, maneh jalma pangbodo-bodona. Mun henteu nyaho tah oray teh anak kaula. Tidinya kaula bingung teu bisa ngajawab deui. Bumi alam asa rapet tina bawaning ku kasusah. Tuluy raja ngalieu ka panghulu. Saurna ieu jalma geus ngaku maehan anak kaula geura bere putusan hukum pati. Tidinya tuluy panghulu mere putusan yen kaula kudu dipaehan. Tuluy kaula dipasrahkeun ka logojo. Barang kaula rek disabat ku golok nyata ku logojo tea, kaula ngajerit dina hate nyuhunkeun tulung ka Syekh Abdul Qadir. Barang kaula ngajerit, jol aya hiji lalaki anu mancuru cahayana. Ceuk eta lalaki ieu jalma ulah dipaehan. Sabab muridna Syekh Abdul Qadir. Lamun ku anjeun dipaehan kumaha pijawabeun anjeun ka Syekh Abdul Qadir? Upami anjeunna bendu, saur raja. Ajengan, kulantaran kaula ngagungkeun ka Syekh Abdul Qadir, dosa anjeun anu sakitu gedena dihampura ku kaula. Ngan memeh mulang
pangimamankeun heula nyaeta nyolatan anak kaula jeung pangmacakeun istighfar. Tuluy kaula dibere papakean sanggeus beres nyolatan atau nyolatkeun tuluy kaula dianterkeun deui ka dieu. Subhanallah.